aju di dia almarhum abah ngadengin tah menurut sholawat dimusikan kos gitu seserian beda apa teh naon beda jeung dangdut cek teh kos gitu oh atuh akur bae berarti tapi kan maca sholawat dimusikan asa ibadah ieu nu salita mantak abah ucu guru kula kadenge ku cilik kula mendingan ngadengkeun dangdut sia daripada maca sholawat dimusikan maning sadar maningnya jadi karyawan tapi nasawuf cek gara boro-boro karyawan kieu gitu nasawuf abeh sadar oh ieu geus bagian aing kan aing nasawuf mah kitu geus diatur ku Allah berarti bagian aing sakieu supaya nemah bae lah menikmati takdir ti Allah Subhanahu wa taala eta tasawuf ngaranna lain udeng-udeng nu gede lain tasawuf anu sadar oh iyalah takdir ti Allah eta tasawuf kitu ngaranna masyaallah itu salat di lemah geus takdir ti Allah itu teh salat takdir ti Allah sadar tuh tasawuf kebablasan da pokos gitu kan teh urang sadarna pokos ngaji aya timbul ti sadar mangeunaan timbul ti sadar mangeunaan beda jeung kapaksa dilembur kapaksa menghormati dan lain sebagainya capek tapi lamun kadar aing hayang nyaho coba ngaji lah hayang nyaho heula hayang nyaho coba ngaji kos kubasi ngaji didengekeun lu jara oh nyaritakeun akhirat emang orang bakal ka akhirat aduh tanya ka diri sia bakal apa henteu ge jana mikiran wah mulai ngajina tadi di luar ka jero majelis barang di jero horeng haredang keluar deui jadi aing ku ngaji bae jadi jaho lantaran deuk ka Allah teh kudu make lempang ka Allah ibadah ngaranna aya wudu cara wudu kumaha ku ngaji nyaho aya salat cara salat kumaha engke ku ngaji kan nyahona cara puasa cara puasana kumaha make haji-hajina kumaha sedekah cara sedekahna kumaha kan ngeunah maca Quran cara maca Quran nu bagus ku ngaji makan ngeunaheun ulah cara pemerintah zaman Pak Harto ngomongna kosu bener tapi teu bener ieu mah dongeng Gus Dur teh kapan dongeng Gus Dur nomor ka hiji gede mungkin ieu mah dongeng Gus Dur ya Pak Harto ngalayat ke anak-anak kecil ditanya udah hatam berapa juz sekarang alhamdulillah sekarang saya katanya sudah 30 juz kan berarti geus tamat talar Quran cak Pak Harto teh waduh anak kecil udah 30 juz mudah-mudahan dewasa nanti bisa 40 juz ya atus Gus Dur seri bae wah ieu presiden urang jadi kos kieu kos nu bener tapi salah geus beres satu ketika Gus Dur nyaritakeun tahajud eta mah jeung para menteri tahajud malam hari beres beres bubar aya salah seorang menteri nyarita kaki kiai alhamdulillah ya kiai mah tahajud itu kan cuma malam aja saya mah udah siang malam jadiana tahajud alhamdulillah hayang dipake kahebat ta menteri jadi ngomong dari pun kiai ya para kiai kan cuma malam aja tahajud saya siang malam jadiana waduh asana duha ge beurang peuting nya ka jeung kobang eta kan gara-gara bodoh jadi Gus Dur mah jadi kelakar bae ta zaman Gus Dur Masya Allah orang jadi nyararaho eta lain lalagaan berarti barodo jasa kan pemimpin orang kunaon eta ku teu ngaji mantap Gus Dur ngaji ngajak ngaji ulah datang ke kos pementri eta moal bejakeun ukur menterina lah oh ya eta pan ente lamun ngomong kos kitu pan izin kiai mah sok tahajudna peuting doang kula mah beurang ge terus bae jaga tahajud tarolol eta ulah datang ke kos kitu eta ku teu ngaji mah kacaletot bae ka jeung kumaha ge mun nyaritakeun agama sing hade dahareupun kiai mah goblok-goblok ge kiai mah nyahueun ka kitab eta nu goblok da atuh komo nu teu goblok mah tuh sahebat-hebatna nyana nu tilok ngaji kajeun hebat atuh ngaranna ge tilok ngaji kepleset bae
urang ngadengikeun ceramah anu teu masantren ieu kaca letot loba bae ulah kiai-kiai artis ulah loba nu laporan ngakalu masalah timur atuh teu ngararaji sangkilam agim bae ge lantaran ngajina lain teh budak pesantren mun kurang dilenyep-lenyep loba kepleset loba ngan atuh geus teu jadikeun masalah lain nyadaikeun dakwah mah tapi kepleset pada hari-hari mukti mah baheula satu kali kepleset ditegor kan ku kiai waktu di Subang hajunya ada eureun oh salah saya berarti deres tah bakan deres tah eta kan pernah ditegor rumantah kajeureut eureun hari mukti teh kapan urut waduh penyanyi rock Indonesia eta hajunya ada jadi kiai atuh kiai oposan ban atuh ya kepleset ditegor ngan nya mah sadar ngaji akhirna sanggeus ngaji ya kawin jeung anak kiai kabeneran deui tah mah tuh kan jadi korgos karari itu tah ai teu ngaji mah tetep bae kepleset bae nyaritakeun cai teh ya nyaritakeun wudu teh ya nyaritakeun tolak teh ya mantap ulah sembarangan lantaran hukuman lain nu urang nu Allah geus ti Quran turun ka hadis penjabaranna di hadis turun ka ijma ulama penjabaranna ku ulama kuari atuh masantren ge henteu deuk nyaritakeun hukum atuh urang kadang-kadang didengekeun salah teu didengekeun salah ngan antepkeun bae tau mah hitung-hitung kecrek bae di dangdut mah tuh ajeun pangrame maksudna gitu antepkeun ulah dikukuhakeun ku daekna ge geus alhamdulillahirabbil alam daripada nena ngaco-ngaco tuh para ruguh nah eta keur carita syariat tapi lamun urang nyaritakeun bahasa nuluhur beda deui abah ucu guru kula dicaringin beta ngadenge sholawat dimusikan ngomongna kumaha mending ngadengkeun dangdut ceuk padahal sholawat berarti da ku jore-jorena aya sholawat dimusikan mending ngadengkeun dangdut dak sia geus puguh tah maksiatna ari eta pan asa ibadah pan geus kitu asa ibadah ye maca sholawat dimusikan asa ibadah Tola jeng gonjeng badro jeng gonjeng asa ibadah ai dangdut bang geus puguh urang mun ngadengekeun Oma Irama sia ibadah lain jelas-jelasan naon tuh maksiat tan terus bes sakalian ka neraka tegas janana tapi kan maca sholawat dimusikan asa ibadah ieu nu salita mantap Abah Ucu guru kula sakadenge ku cilik kula mendingan ngadengekeun dangdut sia daripada maca sholawat dimusikan aju di dieu almarhum abah ngadenge tah mun sholawat dimusikan geus kitu seserian we tah abah teh naon bedana jeung dangdut cek dia teh geus kitu oh atuh akur bae berarti tapi cilik urang mah ngeunaheun bae maksudna dangdut ngeunaheun sholawat ngeunaheun atuh geus cilik urang memang geus kitu meureun ceri neraka meureun eta lamun urang caritakeun kelas nu rada luhur beda perhatianana ucapanana oh berarti jangan geus mengarah kana kebersihan pembersihan urang mah kakarak rame-ramean jang pangrame bisa bodoh kabelah dituna atuh boro-boro nu bagus mah boro-boro jangan nasihatan batur atuh nyanana ge kos kitu keme eta geus tingkatan bagus berarti mah nyadeuk nasihatan urang pugunya nana ge kos kitu keme mal bisa kan nasehatan dulur sadaya ulah ngeridit sebab naon nyana mobil nu ditumpakan lagi can beres kreditan bisa-bisa nyana keur ceramahna kieu hampura ieu ceramah ge ieu deuk nganggeuskeun kreditan bantuannya cek cenah teh baca dakwah kos kitu tuh ieu ngaji ka mana ieu ya hukum bakal diterapkan baik ranjang maupun had bila mana zina geus jelas untuk menyatakan kejelasan zina ieu kudu make aturan kumaha carana wa yasbutu bi bayyinatin tetap hukum zina nomor kahiji dengan saksi Zaid
sarwiti zina hukum geus aya mun muson ranjam guer muson 100 jilidan. Nah hukumna nu bakal ditibakeun teh geus aya cuman nu bakal dihukumanana kudu jelas heula. Ieu kejelasan sarwiti jeung Zaid zina melalui naon eta bahwa kejelasan Zaid jeung sarwiti zina. Oh bisa ditetepkeun bahwa Zaid jeung sarwiti zina kunaon bibayyinatin ku saksi. Aya saksi anu nyaksian kana perbuatan terlarang Zaid jeung sarwiti. Sabaraha saksi anu diperlukeun untuk menyatakan zina? 4. Saksi saurang teu bisa diterima, saksi duaan teu bisa diterima, saksi tiluan teu bisa diterima, saksi 4 karak bisa diterima, saksi zina kudu 4. Masya Allah, teu meunang sambarangan, kudu hati-hati. Ulah langsung dihukuman zina. Nomor kahiji kudu aya saksi-saksi da 4 sesuai jeung nas Al-Qur'anul Karim dina ayat wallati yatina al-fahishata min nisaikum kadituna 4. Nah 4 saksi. Nomor kahiji saksi anu 4 teh kudu ngajelaskeun jelema nu zinahna. Saksina Ahmad Muhammad Soleh jeung Masluh 4. Eta 4 saksi akur bahwa Zaid jeung sarwiti telah melakukan zina. Tanya saurang-saurang ulah 4. Interogasi. Setelah dilaporkan kanu berwajib Kapolsek langsung laporan ke Kapolres. Polres langsung rujuk ke jaksa. Kejaksaan memanggil Zaid jeung sarwiti. Amankeun Zaid jeung sarwiti heula bahwa manehanana sebagai terdakwa. Manehana terdakwa sebagai pelaku zina. Kudu aya saksi 4, panggil saksina. 4-4 ada dipanggil. Ieu kudu ditanyana saurang-saurang. Siapa kamu? Saya nama Ahmad. Orang mana? Cikupa. Betul kamu melapor bahwa kamu telah menyaksikan perbuatan Zaid dengan sarwiti? Betul. Siapa yang melakukan zina? Zaid dan sarwiti. Dipanggil saksi kedua. Siapa kamu nama? Muhammad. Yang tadi Ahmad. Ini Muhammad. Kok hampir akur? Tetangga, Pak. Iya. Bapak Muhammad? Ya. Betul kamu telah melapor bahwa ada warga yang melakukan zina. Betul. Siapa namanya? Zaid, Pak. Yang kedua, sarwiti. Beres. 3, Soleh. Masuk. Siapa kamu nama? Soleh, Pak. Betul kamu melapor bahwa salah satu warga telah melakukan zina? Betul. Siapa namanya? Zaid. Perempuannya? Sarwiti. Betul. 3, 4. Silih kamu. Siapa nama? Saya Masluh. Masluh? Iya. Tadi Soleh. Ini Masluh. Ini kakak adik apa bukan? Bukan, Pak. Rekanan, Pak. Masluh? Iya. Betul kamu melapor? Betul. Yang dilaporkan adalah kasus perzinahan. Betul. Siapa yang zina? Zaid, Pak. Dengan siapa? Dengan sarwiti. Akur tak? Tanya hiji-hiji. Aku. Pertanyaan kedua. Ulah wakat dihat, ulah wakat diranjam malah. Rapi. Masya Allah kan. Bisi kesalahan.
Nomor kedua kudu ngajelaskeun tentang praktek zina na kaifiatna. Anggil deui nu tilu di kamarna misah-misah. Ahmad masuk. Pertanyaan pertama, bawa laporan kamu telah diterima dan dilaksanakan integrasi bahwa kamu ini telah melaporkan yang melakukan zina yang bernama Zaid dan Sarwiti, empat-empatnya sama, bisa diterima. Pertanyaan kedua, kamu sebagai saksi menyaksikan perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Nah, bagaimana caranya? Duduk apa berdiri? Apa nangkuban perahu? Ayo kudu dijelasin. Ceki Zaid, Pak, saya telah melihat langsung, Pak, perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Jangan macem-macem kamu. Siapa tahu dia cuma pelukan saja. Kalau pelukan kan bukan zina, itu cuma sekedar pelukan. Siapa tahu barangnya itu cuma disempilkan di paha. Aduh, aing jadi jaksa puyeng dia. Kalau ada laki-laki karena dia itu serangan tidak tahan, maka untuk melakukan zina dia masih ada batas-batas, tapi dia sempilin. Cak Ahmad, itu sempilin apa? Itu bahasa jaksa, lu gak boleh tahu. Aduh, jaksanya campur-campur jaksa. Nah, kan itu kan bukan pada tempatnya, cuma digosrok-gosrokin gitu. Itu bukan zina. Nah, ini saya mau tanya, apakah cuma sekedar pelukan? Apakah memang cuma sekedar disempilin itu di pahanya? Hah? Bagaimana? Enggak, Pak. Saya tahu muka celananya, Pak. Waduh. Terus saya tahu ngejegangnya, Pak. Aduh ya, Ahmad Pohara yang dia deh, Bapak. Terus langsung dia dipeluk dulu, kemudian dibaringkan. Wow. Terus Zaidnya naik di atas, Pak. Kamu di sebelah mana? Saya di belakang. Aduh. Jadi kamu ngelihat itu masuknya benda-benda antik tuh. Tahu, Pak, saya tahu benda itu masuk kalau mau diibaratkan percis seperti benang masuknya ke lubang jarum. Wih, pohara kamu. Apa itu pohara, Pak? Jadi jelas. Nah, ya sudah, masuk kamar. Muhammad, keluar. Kamu telah melaporkan bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Tadi setelah kamu diinterogasi pertama telah diterima, yang kedua praktek zinanya kamu tahu? Wah, sangat tahu, Pak. Jangan dikira jangan main-main. Ini nanti kalau tidak terjadi, hukum akan kembali kepada kamu. Siapa? Nah, mulainya pertama bagaimana? Celananya dibukain, Pak. Buka sendiri apa bukaan? Kayaknya sendiri-sendiri, Pak, buka. Terus pelukan, Pak. Terus dia nangkarak, Pak. Apa itu nangkarak? Saya nggak paham. Emang Bapak orang mana? Saya orang Batak. Jadi nggak paham nangkarak. Ibu apa nangkarak?
nangkarak itu berbaring, Pak. Oh iya. Terus Zaid naik di atas. Kamu sebelah mana? Saya di belakang. Pengen nggak? Hampir, Pak. Tapi saya kan ngaji terus tiap minggu, Pak. Oh, jadi ada batasan, Pak. Insya Allah, Pak. Kalau dengan yang jelek-jelek saya kagak, Pak. Terus kamu ngelihat? Sangat ngelihat, Pak. Masuknya penis terhadap apa, Pak? Pokoknya terhadap lah. Bingungin eta ge, jaksa ge nyebut eta naon eta. Pak, maksudnya penis kan udah jelas tuh. Zakar itu masuk ke apa, Pak? Lu yang tahu. Apa itu, Pak, maksudnya? Itu saya harus jelas dulu pertanyaan. Memek. Ayo guys kudu kubantu utang ngaji fikih mah kos kitu da doang aing puyeng. Ngaji fikih teh kos kitu hese tah. Ayo teh dijelaskeun pan besi ka dubur. Ye. Ulah diperpanjang memek itu abang bener-bener. Hese tah ngaji fikih teh kos kitu. Eta hese. Jadi hakim kudu jelas-jelasan. Nanya aku udah jelas. Jadi kamu ngelihat. Bagaimana ngelihatnya? Percis seperti itu benang dimasukkan ke liang jarum. Terus ya digitu-gituin, Pak. Ya udah cukup. Masuk lagi kamu kamar, masuk kamar. Soleh, masuk. Keluar Soleh. Kamu telah melapor bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Kamu telah aku tanya namanya Zaid dan Sarwiti. Telah aku terima pertanyaan pertama, kamu lulus. Pertanyaan kedua, praktek zinanya. Kamu tahu? Tahu, Pak. Bagaimana caranya? Awas, ini jangan main-main. Jangan cuma karena pelukan saja kemudian kamu lapor bahwa dia zina. Itu tidak boleh. Dan jangan kamu sangka bahwa ini cuma nyelipin doang. Siapa tahu itu penisnya cuma diselipin saja di paha. Lantas kamu anggap bahwa itu zina. Ini jangan main-main. Waduh, orang Batak ya, jaksana. Ya. Tidak, Pak, saya melihat langsung, Pak. Praktekkan bagaimana? Ceritakan tentang prakteknya. Mulanya dia buka celana, Pak. Terus dia celentang, Pak. Udah celentang, berbaring terus jahitnya naik, Pak. Setelah naik dia lakukan. Berada di mana kamu saat itu? Belakang, Pak. Jadi saya langsung melihat persis, Pak. Langsung masuknya persis. Setelah selesai kamu tidak ikut? Tidak, Pak. Kepengen? Ada di rumah, Pak. Udah, benar. Jadi ulah sembarangan. Itu sembarangan langsung diterima sebab iya kan urusan ranjam, Pak, ya kan. Tetap kudu teliti. Selamat. Yang keempat terakhir, Mas Lo. Tanya seperti tadi, setelah akur opat-opatan anak berarti bisa diterima. Cukup? Pertanyaan terakhir, ini yang ketiga. Untuk menyatakan yang ketiga satu-satu. Ahmad. Ya, Pak. Kamu melapor bahwa yang zina bernama Zaid dan Sarwiti. Betul. Yang kedua, kamu telah melihat langsung praktek zinanya. Betul. Yang ketiga, harus menyatakan tempat perzinahannya di mana. Katakan kudu jelas. Aman. Ya. Kamu melihat praktek perzinahan Zaid dan Sarwiti. Betul. Di mana tempatnya? Citra, Pak.
Citra itu di mana? Bapak ketinggalan zaman, Pak. Nggak tahu Citra, Bapak. Cikupa. Nanti akan ada tsunami, Pak, besar-besaran di situ. Cek ulang Cikupa, waduh. Di Cikupanya di mana, Pak? Nah, Bapak masuk pintu gerbang, ntar di sono ada bundaran, lewat belok kiri, terus sebelah kanan di situ ada empang-empangan, Pak. Di situ ada angsa-angsaan, Pak, di situ. Ya, nah masuk ke situ. Nah, saya waktu itu ada di situ. Zaid dan Sarwiti pun naik angsa. Ternyata mungkin Sarwiti dianggap angsa, Pak. Dibawa ke atas, sebelah sana itu kan sepi, Pak. Nggak ada satpam, nggak ada, Pak. Terus keluar, molos dia, Pak. Molos apa itu molos? Ngoncor, Pak. Ngoncor, molos sama tuh. Keluar, Pak. Nah, terus dibawa terus ke sono 1, 2, 3 perumahan. Nah, di situ kan ada perumahan kosong, Pak. Nah, di situ saya ikutin, Pak. Disitulah. Oh iya, sudah. Nah, masuk. Muhammad, keluar kamu. Ya, Pak. Pertanyaan pertama ditanya, yang zina siapa? Namanya Zaid dan Sarwiti. Telah diterima. Yang kedua, prakteknya telah diterima. Yang ketiga, tempat persediaannya di mana, Pak? Di mana itu? Man? Di Citra, Pak. Citra? Iya. Di mana itu Citra? Ya, Bapak nggak tahu Citra ya. Udah, nanti sama saya main sono. Banyak yang rambutnya merah, Pak, di sono di Citra. Tukang jagung ada di situ. Sate ada, Pak, di situ. Tukang jagung berikut yang tukang jagungnya bisa dibeli, Pak. Wah, bisa dibeli. Nah, terus di situ ada tempat main, Pak. Di situ ada apa namanya, kolam buat anak-anak. Tapi yang orang tua juga banyak. Waktu itu Zaid dan Sarwiti juga naik angsa-angsaan. Kemudian dia naik ke atas, terus moncor ya, kelolos. Moncor, iya. Terus keluar, dia tuh ada rumah situ 1, 2, 3. Nah, keempatnya situ ada rumah kosong. Nah, di situ aku bener berarti didinya. Nah, Soleh Maslu ditanya sama jawaban nu opat-opatana ketika ditanya nanya nasa urang akur karak disahkan. Karak saksi yang 4 telah diterima. Setelah ditanya satu-satu sama jawabannya, maka penyaksian 4 orang yang bernama Ahmad, Muhammad, Soleh, dan Masluh telah diterima. Dengan diterimanya saksi, maka Zaid dan Sarwiti jelas dia telah melakukan zina. Maka setelah dia jelas melakukan zina, ditanya, muson apa gue yang muson? Setelah diinterogasi, Zaid pernah kawin? Pernah. Sarwiti pernah kawin? Pernah. Dengan pernah kawinnya yang kawin halal, maka yang kawin sah, maka Zaid dan Sarwiti telah melakukan zina muson setelah disaksikan oleh 4 saksi yang sama. Dengan demikian hukum akan dilaksanakan hukum ranjam. Kakak rakos gitu.